turut ku anak-anakna tur taya turutkeun anak-anakna. Oke yuk panganten nu anyar di istrenan tangtosna sing jadi panganten nu pinuh ku kabungahan, kabagjaan, katenangan, kasenangan, kabarokahan. Kalayan yuk panganten teh mugia sing jadi panganten nu sakinah mawadah warohmah ngeukeun aya sing dijantenkeun keluarga nu kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga kacai gara tol susuci kadarat gara tol salat amin. Turtanu dihormat ku disimkuring pengatur waktu mugia aya dina rahmat kalih pitulungna Allah Subhanahu wa taala amin. Oke para guru-guru, para sesepuh, para kasepuhan utamina pun uang sing panjang umurna loba rezekina manfaat ilmuna katurut ku masyarakatna. Oke kasadayana para kiai nu sami napakadir sami ku disingkuring dipihormat mugia mantena ku Allah dimuliakeun. Rekan-rekan para pemuda nu aya di pakampungan mudah-mudahan sing sukses dunia jeung akhiratna. Ibu kali bapak sepuh anom nu sami hadir sing aya dina rahmat kali pitulungna Allah Subhanahu wa taala panjang umur loba rezeki barokah keluarga husnul khotimah di akhirna amin. Atuh tukang son utara kaduakeun nasibna teh goreng tukang son protokol kudu hijab kudu sambutan bahkan sok balige tah tukang son teh tara kaduakeun heran tukang son dasipna teh ku goreng-goreng teuing kok ya tukang son sing panjang umur loba rezeki amin. Barokah ieu pangawasan dina ieu wengi nu tarani sing marareuti nu daragan sing loba untung nu garering sing buru-buru cager nu can parayu sing buru-buru laku geus kusum corona ge mah tereh kiamat geus aya rana sing buru-buru payu atuh duda sing buru-buru laku amin. Maka iya datang gitunya alhamdulillah alhamdulillah kelayan kudrat sinarang iradah Allah Subhanahu wa taala. Awis puji urang panjatkeun kana Maha Suci. Kelayan tawis syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Oge shalawat kali salam mugia sapapawasna dikucurkeun dikocorkeun dikacerkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi akhir zaman. Hiji nabi nu nyontohan, hiji nabi nu nyana ajaran, hiji nabi nu ngarobahalan tina alam kajahiliahan kana alam kapinteran. Anu mana ye nabi teh ngagaduhan hiji julukan rasul anu kaceluk kadang ewu kaloka kajana pria kajamparing ka angin-angin bener sadadaya honara saja jagat wastana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siti nuning pasewatan busana maneka warna serbaga puspita pujian dan yang bataraging sarwa rukma dingging manik narawata dingging manik narawata Endra sastra winular iya lewuh pakuling adalah wah serah mahal di keluarga wae
kira-kira gratis malah ini jadi momok. Baik peduh ke kapal lurah nih. Alhamdulillah jisim kuring itu dina ieu wengi bingah amar watasuta bingah ka giri-giri. Bingah nu kaya babandinganna lamun sing kabungah jisim kuring dibandingkeun sinarang pasir nu sing jalegir jeung gunung nu sing ngarentul. Gede keneh kabungah jisim kuring sabab silaturahmi jeung dulur baraya urang dieu. Nu jarang jisim kuring teh silaturahmi jeung urang dieu. Wengi ayeuna biasa silaturahmi jeung urang dieu atuh tang kos diburuhan ku Allah teh panjang umur loba rezeki sararea nya amin. Halayan insyaallah jisim kuring teh meureunan ieu teh ngawilujengkeun ka Pun Rayi nu anyar di Srenan dipindahkeun alamna tina alam lalagasan kana alam limitan. Nu asalna mah gadis, nu asalna mah bujang, ka ayeuna mah tos janten caroge sinareng bojo, jadi masing-masing teh ngagaduhan hak sinareng kewajiban. Malah tadi pisan di istrenanana teh ngaliwatan akad pernikahan. Meureunan nyanyi ka panganten teh, panganten lalaki. Galindang tresna nu kedah taun kamari kiwari bukti mengket-geget jatuh krami gitu ya kami tuluy kan mahal ayeuna mah geus jatuh krami dibeungkeut jadi keluarga salaki jeung pamajikan bahasana ge di istrenan malahangan ngaliwatan ijab kabul kalau dasar nama jisim kuring masih kena aya jadi wali jadi rama jisim kuring tadi teh jadi wali sapoe nyata wali nikah pengantin lalaki atau pengantin istri nyiis pengantin pamegat najang tinggi walina rama jisim kuring dua saksi na kantos aya turut ijab kabul lancar. Urunan cakrama jisim kuring tadi jang tinggi bapak nikahkeun putri bapak luas tanyiis kanggo ujang suka sami suka kalayan nganggo mas kawin ku saperangkat alat salat dibayar kontan. Saperangkat alat salat teh bener tajuk digubung bedu kohol. Oh pan saperangkat gak perlu sekali bawa metak bahasana tong saperangkat alat sholat tapi ku sebahagian alat ibadah. Jadi hari sebahagian alat ibadah maka jenteuing sajadah sapotong jadi rikatan ditarima tah hubungan laki nampi abdi nikah ka putri bapak nuas tanya anu suka sami suka kamu abdi kalayan nganggo mas kawin ku saperangkat alat dibuat dibayar kontan alat dibuat ya etem karung pelebuk meureun nah alhamdulillah eta teh cukup nepi ka dinya sah acan naon sababna naib bakal ngalieu heula ka saha dua saksi. Ngalil kedua saksi kumaha saksi sah cek saksi sah cek saksi teu sah kudu balikan deui. Jadi titik terakhir nu ngesahkeun eta pernikahan teh dua saksi nu mawe dina ngadamel dua saksi ulah gagabah. Bahkan lamun menurutkeun kana hukum ieu dua saksi teh boro-boro munafik pasek ge ulah diantawisna saksi teu make kopiah teu jadi ger teh ta saksi teu make kopiah heula nu mawi teu nyanak peci Pak Kiai naon ese aku keresek di harudung kedua saksi nu mawi ulah sok nyacablang kedua saksi sabab dunia akhirat nu ngesahkeun eta pernikahan teh dua saksi
ulah lalawara malah hade nama Kak Kiai datang nu bade nikahkeun teh. Assalamualaikum Pak Kiai. Bisi hoyong pangnyaksiankeun kawin. Budak abdi ahmung teh Pak Kiai teh dia nyar kabita we kawin. Jadi nikah bahasa lain kawin kade. Sebab nikah jeung kawin mah beda. Ari nikah mah nikah make surat tuluy neken, ari kawin mah make urat tuluy neken. Beda teh. Kardi wae. Kudu kitu teh kudu jentre. Kudu. Datang ka Kiai amplok sing hade. Rokokan ti heula. Kapan urang mah gagal mah kasaksi teh. Jarum coklat setengah bungkus. Kopi panginuhkeun dina cangkang aqua. Kata jong aku panganten laku atuh. Giliran prasmanan pang panyeurina. Wah. Ceuk saksi teh wajib nasi bae gagal. Saksi tadi mesahkeun pernikahan. Alhamdulillah beres eta dina akad ngabogaan hak jeung kewajiban. Ayeuna mah geus beda deui. Kita teu naon lamun dising kuring make seni ngaji. Ger wae teh. Ger naon. Sebab urang mah hirup di dunia lamun hirup teu dibarengan jeung seni urang nyari siga masih giet tuh aya dakan pan seni teh teh. Leungitkeun tah masih giet dakna cek nu ningali. Wah masih giet teh kurang jeni cenah euy. Ya imah lamun aya imah mantes kumaha ka bahasa anu ningali ieu ka imah jeni gitu we. Ya. Jadi dengan naon dising kuring make seni. Nurutan dalang kersana almarhum Abah Haji Asep Sunandar Sunaria di diri hajat tilu ulah sote sholat sholat urutan dalang usolli fardul maghribi lawan teu dicepat aku tau aing naon sia teh pakai seni dan hawan ge. Ya, kalau hirup pakai seni pecakan we kurang lempang tong make kepak. Eta kepak teh panawa seni le. Jadi berasa tong boro-boro urusan dunia, urusan agama ge pakai seni. Tadi ada urusan dunia, urusan agama. Urusan agama tapi adan make seni ngan luyu jeung seni adan kade ulah dicampur adukeun seni ieu bagianna bagian adan seni salat seni sunat seni dangdut kan beda-beda dina adan ge pan beda kan aya senina mun di Mekah Allahu Akbar Allahu Akbar senina teh gitu. Jadi deui ka Istiqlal Jakarta, ka senina teh geus beda deui. Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kadaweuheun. Lumpat Cianjur. Cianjur kaum. Allahu Akbar, Allah. Dia parwas nih ya. Keadaan kemana udah korarnya dulu subuh teh melolor kabeh. Cek kiai nah kunaon eta dulu subuh teh pararandang kan malikeun berani saya nama salah nu adan kiai. Nah kumaha pakai salah nu adan eta pelebah naunna sok kalaranyang kan naun teh sare. Dari urang masuk umum lamun adan subuh teh as-shalatu khairum minan naum. Apa naum teh es atau molor
brawe. Coba lamun adan teh sing bener salatna panjangkeun naungna panokeun. As-salatu khairum minan naum. Harudang gerak. Ya. Ambak baru di situ aya di kejadian. Subuh di jam 3 dihudangkeun, hudang-hudang ka masjid. Sumangga ka ibu-ibu, bapak-bapak, gara-gara duka subuh. Mangga gerangkat ke masjid di jam 3 parak lebih ke jam 4 pakolohan. Oh, datang. Malah parak lebih ke jam 5 datang. Eta nu tarhim diganti jam 5 leuwih mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gur ka jelema dararakang. Saha cenah maot ge? Nu maot eta siapa salah lojo di berwanti jam 3 hingga teu datang. Eta datang ke masjid jelema asa katipu meureun. Beli sajugan teh nu kojor. Ceuk kiai teh wadah geus datang ka masjid teu gerak cai we nama kak naon. Eta sajeroning bari hudu ku kulutus. Esel asa katipu. Dulu ke salat. Nah ada kalau bahwa deui amin aku pati kesentak. Amin. Beres salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal karpet. Bang kabeh bala cilik tuluykeun hees euy. Hari ini yang kaisuk aya nu maot nyaan. Jam 8 pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang anu parantos ngantunkeun eta ngajarawag kabeh oge najis tadi geus subuh nipo. Alah. Berarti kayak gitu ya. Iya mah bisi-bisi make seni disungkuring. Bentang gunung manglayang singkartit antengi cepan kamari puting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua hanapeun gunung manglayang anjeunna keur ngadagoan manggeui sarung kuyan bentang menang metik di luhur gunung manglayang. Duh, gimana dia? Wengi enjing nun urang petik kuduaan urang untun nun kerpongkoyang pangantenan wengi ieu wayahna urang panggang tapi soca tetep sami kermilang bentang manglayang dah bulan saderet geurah teh eta soran urang belejeng ke ngaji sabab aya rekan di Simkuring mau lugay nu bakal lugas nang ngaji di Simkuring marek papatah we kalau jadi adi jadi gelis pro gerak beber layar tarik jangkar bina keluarga terapkeun di jiwa keluarga sifat sabar keur jadi awewe eueuh deui awewe mah kudu boga sifat sabar lamun awewe teu sabar wah naon sababna di jero keluarga mah pangripuhna teh awewe nya Bu sok tanyakeun ka ibu-ibu ibu pangapunten ari nu sasapu ibu-ibu bapak-bapak nu sok ngepel ibu-ibu nu ngumah piring ibu-ibu nu nyesek nu masak nu nyanguk nu sok nganyuk kan bae da rumus sakitu lalaki kurang neangan duit awewe kurang neakeun di mana-mana gitu nu sok nganyuk depan pamajikan dibayar usaha daling sugan salakingan hiji-hijina pake mayar leheung lamun ditarima takut tukang warung pamajikan nu sok nganyuk dibayar ku duit bisa laki tak gitu ulah dibayar ku salaki nyaah
demo pegawaian imah teh Bu sagala ku awewe Pak maka sinyaah ke pamajikan ibu capek di bumi hayang aya bantuan teu kadengekeun pasti mikir hayang aya bantuan cenah neangan hiji deui lah terapkeun da istri mah sobar di jero kabina keluarga mah wah kudu gede kasobaran sebab naon lamun geus ngaco awewe wah awewe mah leuwih luas batan lalaki luasna awewe sa ngaco na lalaki anger ngaco na lalaki mah ke pemajikan merean kena duit tapi lamun geus ngaco awewe kacau anjing dunia persilatan dewe ulah jadi gelis tepat kancepkeun terapkeun sing sobar komo ngaranna ge rumah tangga hari rumah tangga teh berarti aya imah nu ieu imah teh aya tangaan rupa-rupa tatangga teh aya tangga teh nu tangana teh 5 nu genep ku 10 tatak tong aneh dina rumah tangga teh aya nu sedihna teh heula tataun kakara senang berarti tangana opat nih ari tangga teh netek ini netek tangga kahiji kadua katilu sing sobar lalu mawi aya keterangan salah satu hakun bahasana salah satu hakun Allah anuhum ilu golongan hak Gusti Allah Subhanahu wa taala nulungan ya Allah kalau tilu golongan hiji nu bakal dikulungan hak Gusti Allah dikulungan teh nyaeta al mujahidu fisabilillah jihad dina jalan agama Allah hak Allah dikulungan kudu perang ka Israel sasalok ojor kudu ini ka Palestina kirahkeun nyawa ini ya we ayeuna mah jihad naon merangan hawa nafsu merangan kamu kawagah ka hoream ngaji hoream salat mung sedekah ya barang bere perangan eta jihad termasuk dan ngeunahna pan wayah ge teh ngeunah manyang kerek bila lajo TV duki kopi bari nyot kudut dun kaum dah nyerbuh we pedok di perangan penting ieu teh ka hoream kamu kawegah teh hilikeun mumpung monang balik dan lumayan mah nu hajat kalau bah ngadengikeun mah nu hajat jeung nu tolak teh sarua bahkan nu hajat mah karapatina dengikeun bingung udah balik nu balik teh kudu bahanan sakuna meunang kudu ayaan encan dina motor kudu ngagantel dus wah siap dus Pak Hajat kemana Pak Hajat kasep mana hajat nu hajat yang al mujahidu fisabilillah jelema nu sok daek irit kana pangajian ditulungan ku Gusti Allah lamun jelema geus ditulungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wah Allah mah sagala anu gagaduhan sagalana lamun geus ditulungan ku anjeunna moal papanggih jeung kacilakaan moal papanggih jeung sorok nu mata kaku papangge nu mata hese mun urang eling wiwitan pasti mau kamalinaan laku soh make aturan sagala rejeng ugeran alah Bapak Hajat nyangakeun garapanana kesenian kebudayaan gaduhan kewajiban salaki hidup sabab awewe pangbabarina ka surga awewe babari ka surga teh kumaha hiji salat khamsah tigin salat 5 waktu tigin dur cur cir tigin kana salat wasomat sahoha puasa dina bulan Ramadan ulah aya alasan sabab pangbabarina alasan teu puasa teh awewe
awe ngababari lamun hayang teu puasa teh enyoh we guyam-gayam di bulan puasa. Bejo kunaon teu saum nuju geus percaya. Ya padahal teu da moal mungkin. Bejo kunaon teu saum nuju coba ningali ceuk panjang. Dijawab nuju teh geus percayaeun. Mata pasomat sarua puasa di Ramadan wa ataat jauh-jauh turut tumut tunduk taat kanu jadi salaki cukup asup ka surga pilih tina lawang pantau mana asal taat kanu jadi salaki itu jauh salaki mah kalah suruh beng mah masak beng mah kalah cai beng kawaru beng bisikan beng jangu beng terus beres masakan mah bawa ka tengah imah urang dahar kemana majikan lain ditinggal di tengah goler di dapur paeh tiba tinggalan suruh disiksa cek salaki mah pencetan ulah eta ulah ngelawan mah pencetan oh kan pencetan ngawaro eta ate sakumaha petunjuk salaki bener petunjukna taat warok kudu jadi pamajikan di mana teteh di imah di kamar nah capek aing mah teh cek salaki teh tilu huru ae mereka lihat tuh aing anak kerekel malah kapanganten supaya diwaris turunan teh anu yuri sulfatona kalamun hayang turunan diwaris turunan teh pinter jaringas budak teh sing sae pemanasan kudu hade pemanasan teh kudu sae pemanasan teh kudu nepi ka celing cinca unggal juru kamar teh kapapai malah kudu kugulawingan dina galar nyeret terus eta seseredan dieu nya galing seprek malah anu angwat mah yang sering make urung kasur aya di parang nah kumaha we kieu nya lae kalah sing sae lamun bodak lamun dina ngadamel murang kalih ngalaksanakeun kewajiban eta alus pemanasanana maka bakal budakna patona pinter cengkal budakna teh pan sok aya budak di teke teh goreng pemanasan anu jarius eta kurunyus teuing eta mah alus teuing pemanasan wae halus pemanasan sing ade dina ieu penting lamun urang hayang sararea di pulungan ku Gusti Allah sing jadi mujahid fisabilillah anu perang dina jalan agama Allah merangan hawa nafsu hoream ka masjid hoream ka madrasah perangan kaduana anu garadu samekan sok berjuang usaha tujuanna hayang mayar bisi eta hutang ka bawa maot lamun hutang ka bawa maot Kangjeng Rasul teh kapungkur nepi ka alim nak nganatepankeun mayit anu boga hutang kusabab teu ditanggung jawab ku keluarga masa karihim Kangjeng Rasul ngajengkak ya wis bihin pinasti tersayang we di mapak payah ngalara tumungkul batin cerit jero ati kasakeun nitipkeun rasa sumela pangeusihan teh Kangjeng Rasul ngajengkak sabab mayit anu bade dinatepankeun teh ieu boga hutang ku Kangjeng Rasul ditaros ieu saha keluargana abdi urang kalihna 5 ieu mayit boga hutang gagaduhan saha rek nanggung jawabna budakna caricing teu nangawar kana hutangna ieu jadi bapak teh ieu Kangjeng Rasul ngajengkak caritakeun leuwih hade ieu mayit pamitkeun ka ayeuna keneh kaulah sudi kudu ngurus ieu jenazah anu moal hutang ka jero masya berat luar biasa jelema anu berjuang hayang mayar hutang hak ditulungan ku Gusti Allah dunia jeung akhiratna rezekina bakal diberi tuluy deui jalmi anu nikahna kusabab ngajaga bisikeuna kana doraka kana goreng ari
ari kitu mah hotel kitu goe kitu kieu oge ari geus nikah mah bebas kumaha maneh we rek kitu rek kieu kumaha maneh eta mah toh ari keur anyaran mapan baheula wah dibawa teh tatangga ngomong ye kata indung jeung bapana ngajedog ge budak apel jam 11-an mantap oge darepe nya ayeuna mah moal anu ngomong tong boro-boro dibawa berang nepi ka monok tengah peuting paduduan di kamar main ngomong ya baheula makanan lah dibawa teh ngomong ka tangga pemuda ngalintip anu apel teh oi urang pulas motor ku caduk ayeuna mah geus moal aya lain wanieu insyaallah yang mengaduakeun ka Rai Gisingkuring mudah-mudahan anjeunna keluarga ngabina keluarga diajar da sararea ge diajar abdi diajar ibu bapak keur diajar da buktina diajar teh sok aya keneh parasean nu senior ge berarti keur diajar kabeh ge nya geus baroga incu parasean keneh diajar keneh ka rumah tangga diajar nu mawi ye nu kakaret mah komo leuwih diajar mudah-mudahan we terapkeun keur istri mah sifat sobar teh kudu keur eueuh ari sabar keur aya mah teu kaci sobar kudu keur eueuh bantuan ngadua lamun keur eueuh rezeki karaki bantuan pamajikan ngadua sabab dua pamajikan leuwih seukeut kanu jadi pamajikan kanu jadi salakina ulah lapor doa pamajikan leuwih tereh diijabahna ku Allah pikeun salakina jadi lamun salaki usaha pamajikan di mah ngadoa sallallahu ala Muhammad Gusti selawat abdi teh keur kaberkahan kalancaran caroge abdi ngeunah jadi lengkah salaki teh dituturkeun ku doa pamajikan maka lengkahna hampang rezekina gampang kita ka hati bo ari geus ka hati mah ngeusan we Gisingkuring mah dugi ka dieu we dina raraga ngawilujengkeun ka Pun Rayi mudah-mudahan sakali deui Rama Ibu Rama Gisingkuring sing paranyang umur Rai Gisingkuring sing bararokah nya Gisingkuring ge beureunan jeung sadayana jamaah sing paranyang umur loba rezeki sehat jasmani rohani harus nul khotimah nalika maot di akhirna amin hadallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mubalik pertama perantos rengse kalayan kahartos ku urang sadayana kalayan mudah-mudahan kasayanana masing kapenak ku anjeunna urang sadayana oge amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana dilajengkeun kana